Tapi nepi mana ieu? Tapi tujuan atuh tadi meureun di ieu ah. Tujuan orang ka imah lain di dieu, imah saha atuh ari maneh? Ah bae di dieu we. Ih, da gelo ieu. Imah urang jauh kena dihanap. Eta tinggal ka dieu tah, leumpang deukeut. Bang ojek teu lieur ieu. Saraeun 70. Mahal teuing. Bebeakan di Tangerang ada 70. Biasana ge urang 5.000. Ele kan ku bensin ke meureun beak 5.000 meureun mah mah kemana-mana. Aslina 5.000. Kumaha tuh? Ah, teh nyaho pokona mah 70. Leuweut duitna ge urang usaha di ditu bangkar demi Allah ieu mah. Aslina bangkar pisan. Atuh kitu carana mah sarua bangkar mun di dieu ge usaha. Eukeun lah, ieu kan urang sebagai RW di dieu. Kumpulkeun kakak 10 siki mah. Teu bisa kitu we. Beda deui eta usahana. Aslina kumaha tuh da ieu urang keur pamajikan eueuh deui ampura. Aduh baelah engke pokona mah kakak ka imahkeun bantuan meluncur uranya iya tah helm aduh nah tuh nyamaya goceng helm dibawa kumaha ada teh mah ieu aduh ieu mah kacau anjing teh jauh di Tangerang ayo nuhun tuh kumaha ieu salah dagang gorengan. Atuh urang biasa we nya lah urang leletikan lain mah. Gerobak sama atuh geus dikieukeun. Usaha gorengan wae atuh. Naon atuh? Namanya atuh kopi. Urang ayakeun eta mah. Asal kopi mah sok. Itu si RW lain. Jadi juga si RW We, ka dia lah we. Ngopi we si RW lain Babangetan mah. Lu biasa RW lain si RW juga nama kan aya bejana kerek balik ke kota. Selilahnya usahana si RW. Hasil mereka. Aya mun kitu nama lah. Kumaha ye? Samperkeun heula atuh si RW lah. Karunya atuh capeun kerek balik. Bae lah da asa kenikmat atuh. Ngarokok kopi nama. Itu kumaha maneh heula he. Samperkeun heula we Siap. Surang jangan japren si Sing RW. hasil. Siap. Bun sabun yang mana nya kan orang kedudanya aduh bingung ya geus kieu ya duit tinggal 3M pangabutuh loba kumaha ieu geus kieu diri utang ke tukang ojek aduh aing mati euy kebayang tuh Alelele 3M ieu mah balanya heula euy ka si Haji. Ka si RW mah biasa mah sok royal lamun balik ti kota teh euy. Balanya heula si Haji euy. Jajan loba ieu mah euy. Jajan heula kemana? ka si Haji urang nyokot heula cek si RW. Soalnya anjir bieu si RW duitna 3M. Ini loba di CRW euy. Heeh atuh loba kumaha usahana gitu 2 tahun. Wah, ayo kita gerak ya, Ci. Lu mau jajan? Ayo atuh. Baje, jajan baje.
Jajan cek RW, emang RW harus balik itu. Karek jol ji dia buku. Wah, Asli nah dia karek jol jika nak loba duit teh. wah manya. Tak ka urang oge nitah jajan, juk nyokot heula ka si Haji. Bonkeun we. Hasil salot gitu ya tak budak. Jika nama Pak, satu hari kilo tina dagang somai mah ketemu. 3 M. Iya mah. Waduh, sok nyokot wae. Ditahan dulu. Hanya kue. kopi. Alah, sok kowe catet lah. Ari rokona moal. Alah, si RW. Anjir si RW ya. Asli na si RW. Beli 3 M mah udah mau kebayang. 3 M. Waduh, sok kowe atuh bae. Rapia lah. Nah, atuh urang nyokot heula ududna. Kopina Ah, geus kieu hiji lah. di rokona we. Rokona hiji 4 bungkus. 4 bungkus teh salot. Salot. Salot di. Oh, sok atuh. Salot meawe. Adi, Euy, kali. Dadan. Tinggal ieu. tah atuh. Alhamdulillah. Hitung kabeh. Lah, Bonkeun lagi. Kecen aku Pak RW ke dia. Ke Pak RW. jadi 3.500.000. Siap. Bonkeun we tuliskeun Pak Ji. Nya. Ya. Ya kumaha mawahna. Ya terserah eta mah teu apal bejakeun ka si RW. Resek resek. Dipanggul lah. Aduh, ngerasap si RW Ari. Eman gitu mah. Bener ya. Bener dia nita. Geus puguh urang teh usaha teh keur sepi. Alhamdulillah anu mah borong. Ngasih RW balik. Nuhun we ya lu, Gusti inget kayaknya kasih haji atas si RW. Yuk. Lah, jeung jajan Mama Lemon. Nuhun Pak Ji. Heeh sok, bacakeun ka si RW gancang bayar ke tuh. Siap, Pak Ji. Alah. Hade kieu isuk-isuk tengah ladangan datang si RW. Hebat we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ji? Alhamdulillah we. Aduh, ira balik teh. Karek yol dia maghrib. Capek atuh merenya. Aslina ieu teh beres tuang yang ngerokok. Ya 3 batang mah maglum. Nah, lu batal. Ada kumaha tuh Pak Ji usaha keripu abdi teh mah tak balik oge. Ripu salah. Lain urang mah justru alhamdulillah. Lain yang seri. Ojek di Cikarang, Tangerang dibayar goceng. Pirahku. Asli khawatir Naikkeun. ting nepi ting teu balik na manehna. Astagfirullah, di dinya mah tega gitu. Dengan kumaha da di Lain justru orang mah atoh, Gusti meuni bunga. Isuk-isuk tengah ladangan. Heeh. Col maneh bieu balanya nitah barudak. Geulak balanya naon? Ih, nah bisi bieu mawa bon. Barudak saha ieu Si can panjang jeung barudak. si Hadi, budak mah bieu teh. Balanya Nyokot barang sana ada RW sana boga duit 3 M. la ilah. 3,5 juta tah justru urang teh La alhamdulillah sok ilah bayar. 3,5 juta. Heeh. Ih teuing Pak Haji abdi mah teu tahu. Nah, maka jeung teuing. maksud abdi mah 3 M teh 5.000, 5.550. Ah, nu bener ulah heureuy we. Aslina Pak Haji, ieu tinggal bubukna ieu. Dompet mah gede ieu teh, tinggal bubukna tuh. Naon? 3 M teh. 5.550. Astagfirullahaladzim. La ilaha Tanggung jawab ya urang kusaha ieu. Ya, isuk-isuk tengah ladangan ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Aduh. Kumaha ieu teh. Bangsat RW goblok ieu mah. Ngarudetkeun. Rakut di Tangerang. Kan mere 5.000. Teka beleg cedo. Jeung nitah ngumpulkeun kakak. Emang na aing sadesa jeung manehanana. Goblok teh. Kumaha aing geus kieu ieu.